Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang gedang udoi sareng simkuring Kevin Uday alias Angkus nu pangganteng teh sa Zimbabwe. Dinten ayeuna simkuring sejam bidangkeun deui neraskeun deui haca dongeng Sunda. Dina bagian anu ka-12 anu janten judul ngalakutu. Nah, pemirsa kaum dangu subscriber channel Angkus Radio. Hayu ka dieu urang dangukeun sasangan kumaha jujutan carita ngeunaan ngalakutu ka bagian ka-12 dinten ayeuna. Tema di hiji peuting zaman nu geus nunjukkeun waktu kurang leuwih jam 9:30 peuting leuwih. Kayaan di imahna Matarsih sakaligus imahna Ceuitok oge sakaligus oge imahna panyecingana Nyi kayaan di jero imah geus eueuh anu barang gawe Ceuitok oge henteu dipawon Matarsih henteu nyeupah oge Nyi oge henteu keur ngalakutu kabehna teh geus dienggona sewang-sewangan. Dienggona Matarsih katempo Ceuitok jeung Matarsih geus halarang karak geus sarare. Tapi posisi manya geus nang karak itu nya geus disarimbut. Ceuitok mah geus sare, geus ker, geus kerek. Sedangkeun nu jadi indungna sakaligus anu jadi ninina Nyi Titin nyaeta Matarsih acan keneh bisa sare maena teh gulang-guling we kosan nu guling kasahan sakapeung malik ka katuhu sakapeung nang karak sakapeung oge malik ka kenca kituna teh lain teu pedah aya sabab musababna ku sabab Matarsih teh hampir sabeueuting eta ti beurang keneh ngadenge kitu tanu jadi encuna ngaganggu kana ceulina sedut jeung sedut we tadenge ku Matarsih teh sakapeung Matarsih teh bangun nurungsing bari gegaro teu ateu kana ceulina sakapeung mah mencak-mencak Matarsih teh bari ngagerantos kitu na teh hehehe teu balik teh cencem makok wae mun ditarik-tarik teuing teh naon ini teh hayang sare jadi hese babayar teu balik kitu cegerantosna Matarsih dina kayaan kulang-gulingna teh nya kayaan di kamarna Matarsih mah kitu sedangkeun beda deui kayaan di nengona Nyi Titin nu sakaligus ngahiji jeung si Udi jeung si Engkus si Nyi Titin mah hare we sebrot jeung sebrot gitu padahal dari manehna teh geus dina kayaan geus teu inget di bumi alam geus sare sarua adina-adina oge si Engkus jeung si Udi geus sarare geus karerek komo si Udi mah jeung si Engkus mah sabubeurang atau hampir sapopoe mengbal di lapang poli nu aya di lebakeun imahna Matarsih sebrot gitu boy hampir sapupeuting jadi ka Matarsih teh jadi setengah bagadang na peuting eta teh arek ngambek da bingung Matarsih teh ku sabab nu jadi encuna henteu keur hudang keur dina kayaan teu apa kana kayaan anu sabenerna nu tumiba
ngalatan tina bekokna anu sakitu tarikna nu nyababkeun ka Matarsi jadi hese sare. Cak kurang teu heula ngeunaan peuting eta. Isukna jam 6 leuwih, jam 6 isuk-isuk katempo Matarsi teh keur ublek ngobrol jeung babaturanna. Babaturan urut zaman saperjuangan, zaman penjajahan. Anu ngaranna Manceh. Meni anteng Matarsi teh ngobrol jeung Manceh teh. Ngobrol ka ditu ka dieu ngeunaan babaturan anu sejenna anu geus arareuweuh geus tarilar donya. Sakapeung mah nyaritakeun keur zaman kamardekaan. Kitu nu kadengina ku pangeusi mah salian ti anu ngobrol. Ai nyetitin entah aya di jero imah manehna mah aya keur popoe manehna teh keur moekeun sapatu baju saragamna dipoekeun kusabab eta mah ieu teh poe Minggu. Kaos kaki disampaikeun dicapitan ku nyetitin. Sapatu oge nepikeun ka digalantungkeun ditalikeun make tali sapatuna. Komo baju saragamna mah teu mimiti baju bodas-bodas nepikeun ka baju olahraga diseusuh poe eta. Da mangpang meungpeung kituna teh. Mangpeung keur usum halodo. Jadi ku nyetitin teh diseusuh. Tapi pemirsa lain masalah ti poe eta teh. Poe ieu Minggu teh nya. Sanajan cuaca halalodo jeung Matarsi keur nuju ngobrol jeung babaturanna Manceh. Nyititin nah kitu teh ya manehna teh teu nyadar manehna teh. Teu nyadar ting henteu eta teh. Bari popoe kitu teh bari sebrot jeung sebrot deui tut manehna teh. Mimitina mah Matarsi teh biasa kusabab hituna nyetitin teh teu pati tarik. Nah meureun pedah dume eta we di luar jadi teu pati ngagema sorana teh. Tapi lila kalilaan mah sabeuki tarik sebrot-sebrotna teh. Atuh ningali kaos kitu Matarsi teh kaos anu kaeraan keur ngobrol jeung Manceh teh. Sarua ai Manceh ge samu ngobrol teh bari rada nyengserikeun karena dadanguan kana cepiona. Tah lila-lila Matarsi teh meureun aya ide manehna teh kapikiran aya ide. Pok ngomong ka babaturanna Manceh Matarsi teh. Bade. Uing rek cai heula nya. Aduh jadi hayang ki ieu teu kuat sakalian rek itu masihkeun baju anu dikeup tadi. Teu naon? Brade. Cek Matarsi ngomong kos gitu ka Manceh. Ya gampang atuh. Sok we atuh ai kitu mah uing balik heula atuh Tarsi nya. Nah eta ieu ya apu kan anu dedinya geus beak ya Tarsi. Ya teh urang ya. Tah urang boga ieu cadangan boga keneh. Cek Manceh bari nenden apuna sanggeus ditunjukkeun ka Matarsi. Atuh nuhun atuh Enceh nya. Lah atuh nuhun jadi ngarepotkeun kieu mah. Heeh atuh nya. Aduh lain ngosil. Punten ya mah nya. Heeh. Aduh. Nya gampang Tarsi. Uing balik heula atuh nya. Ya Assalamualaikum. Cek Manceh tuluy cengkat nangtung bari make iteugna sanggeus uluk salam. Sanggeus kitu sanggeus babaturanna Matarsi ngaleos ninggalkeun buruan imahna.
Matar sih teh mencrong ke arah incuna nyetitin. Bari bangun ku keheul hatena teh. Tuluy mayana ngageroan incuna nyetitin. Titin, dia, bayagog, dia. Cek Matar sih bangun ku ambak ngageroan incuna. Nyetitin anu keur anteng mupoekeun baju saragam jeung sapatuna leuwas ngadengeun ninina ngomong kawas kitu. Soalna geus ngaho mun ninina ngomongna pake rada nyentak kawas kitu berarti ambek ke diri manehna. Nyetitin langsung ngalieu ke arah ninina anu keur dieu keneh dina golodog. Bari samur leuwas kitu na teh. Nembal nyetitin. Aya naon, Mak? Mani rareuwas. Cek nyetitin nembal kawas kitu. Dia sia, terbalik. Dia, jauh dia. Cek Matar sih bari gugupaya ka budak ka incuna. Nitah diuk nyamperkeun ka manehna diuk nagolodog oge sieun manehna. Kera, Mak. Tacan beres ieu. Ieu kantun hiji deui. Cek nyetitin mainna teh. Nembak kaos gitu. Sanggeus kitu teu lila popoyan teh geus beres dipoekeun kabeh ku nyetitin. Cai nu nena ember urut seseuhana geus dipikeun kana pepelakan. Sanggeus kitu ditendeun heula ember teh. Sanggeus ditendeun nyetitin tuluy nyamperkeun kana jadinina. Bari kituna teh redak soak hatena teh. Kegebegan rek ngambek naon ieu teh nih. Sanggeus kitu Matar sih teh tetepah kana golodog nitah anu jadi incuna diuk. Diuk sia. Mak ngobrol sia ka maneh. Ya balik pisan. Balik. Diuk. Cek Matar sih katampo beungeun teh ambek. Rada beureum panonna. Nya. Nyetitin tuluy diuk. Aya pas geus diuk sebrot nih. Nyetitin teh hitut. Atuh Matar sih teh lain teu reuwas deui. Nya heueuh reuwas. Bangun rada ngarenjak Matar sih teh. Pok ngomong ka nyetitin. Bayagog sia. Ngaleuwas nini. Hayang mau jalan sia ka nini. Jaya juk. Cek Matar sih bari ngusap dadana. Nu ngarasa kareuwasan ku hitutna nyetitin anu sakitu tarikna. Nyetitin teu wani nembal. Tuluy maena teh. Tungkul bari siap-siap ngadanggukeun naon rek ditepikeun ku nu jadi nina. Ya, terbalik. Tadi penting mah. Mak teh bisa sare. Kadenge sia hitut ngaganggu kana terima. Mending adenge jangkrik jeung bangkong jeung cari tangkas jeung babance. Letik-letik tidak letik keneng aja nganyok itu. Si lain hitut bertarik ngaganggu kana terima. Siapa penting emak teh satengah bagadang. Deuleu ye panon emak. Belum. Deuleu ye. Cek Matar sih bari tutunjuk kana panonna bari ngadeukeutkeun beungeutna ka beungeut nyetitin. Nyetitin tuluy ngaliuk gebeg bener. Panon nina teh beureum. Ai sogan teh beureum pedah dikihan cucunguk. Geningan pedah ku hitut manehna. Sanggeus nempo panon nina ngawanikeun diri nyetitin teh. Ngomong kanu jadi nina. Atuh dah bingung. Tetin teh teu bisa ditahan atuh mak. Lamun teh si mamantu mau hui mah. Mun lain pada tina hui mah moal kieu wae atuh da tetin teh mah hitut wae. Cek nyetitin ngomongna kawas gitu
bari tuan nempo kabeungatna jadi ninina. Saya teh tua si Odi si engkos harua ngadahar koi tapi ente kawas sia balik kaganggu ini tabang nyerakeun ke mah puting mak bagadang sia teu bisa sare gaga selain itu ayeuna mak diganggu keun apa jeung babaturan mak menyengarakeun mak teh wirang ngadenge selain jeung bakawak sebrot deui lawas mata tadi teh pura-pura ada teh kata itu daerah atau da namun misalnya ngusir babaturan emak kumaha dituani ngelakeun nah boh deh gitu-gitu teuing sakitin tabalik Cek mata sih bayi rada kareng hapan bakat tengku keheul kanu jadi incuna. Ampura tuh titin emak dah tadi haja-haja tuh titin teh ampura tuh teuing bujurna kieu Cek nyetitin main ate nembak itu bari siramai bakat tengku sieun dicarekan kudu jadi ninina. matakan sia teh teu loba teuing dalhui di mayeuna paling bagi hui sia nah beak hui sia indung sia mawa 10 siki beak ku sia 8 emak jeung indung sia ukur setengah ewang aja sia setengah ewang sia 8 pantesan tah eta ajabna ya jadi we bekok satali kitu kumaha peureus teu jadi bekok tadi engke deui mantong meakeun je nah pelajaran yang hidup entong meakeun jatah jang batur agehan nu sajen teh tah eta bongana sia meakeun hancangan batur teh jadi we kitu kahoy ngerakeun Cek mata sih sanggeus ngomong kitu ngaleos asup ka jero imah. Sanggeus kitu aktos nase pemirsa cak urang teu nagelangeunaan ala kutu di dinten ayeuna bagian ka 12 dinten ayeuna sim kuring capek nona ya sim kuring nu panggantengna sa Honolulu haturkeun nuhun ka para subscriber anu tos satia ngadangukeun ti dongeng channel Engkus Radio. Ya. Kerap di Jumatan. Yuk, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.